Bita bingung ya teh A. Bingung naon deh. Soalnya udah dititah Rek nitah naon bibi? Kalau bita nyeri awak, iya kan hayang eta naon jumba ning. Senam. Nya, Ya terus? soalnya udah muruhkeun Daik muruk. Nya. Bibi teh nyeri awak. Tapi hayang juma. Terus rek diburuhkeun ka batur senam jumanya. Rek dibayar ku bibi. Anjing, geus dicelek deui wae. Boa ebah. Teu kitu atuh bi konsepna bi. Aing mah ampun teuing. Atuh geus wis hare di imah atuh make jeung hayang juma sagala. Aing mah teu nu lalajo tah bisi arek tah bibi orang rek muruhkeun cenah senam juma. Karena keur nyeri awak. Sok, anu daek komen di kolom komentarnya. Kerek dibayar cenah ku si bibi tah. Kegayaan senam juma segala. Bi, Yuk. bibi 2 poe ka hareup moal ka mana? Moal kumadih? Orang rek ka Bandung. Nya. Nitip imah. Nya. Sok loba bangsat geuning cenah aya namanya. Terus omat we eta nanti lamun hujan. Kenteng turun-turunkeun nya. Ajung, hati-hati di jalan. Sing salah nepi ka Tasik. Please bi. Pan orang teh teh ti Ciamis arek ka Bandung. Nah ngadoakeun ngan saukur nepi ka Tasik ai bibi. Sing anggeus atuh meureun nepi ka Bandung. Ai ti Tasik ka Bandungna orang rek kumaha? Yah, korep teuing eta mah. Boa ebah. Berat. Kurang ek pindah jadwalna ah. Rek pindah. Tumureun urang batur. Ini batur loba atuh batur mah. Emang sorangan hirup teh. Ye lain naon pan urang kan akrab lagi jeung di dinya hungkul. Jeung nu lain maragap anjir teu bisa diajak ngeleng. Geus tong make jeung pindah atuh naon di alasana? Yang pindah segala anjir. Keung euy malam Jumaah urang teh aduh sieun. Anjir. Keung cenah aki-aki. Sieun kunaon di dinya tuh? Atuh keung we berada urang borangan pan berat. Pindah-pindah lamun misalkan ayeuna pindah, berarti orang berenang kudu ngilu pindah jeung di dinya meureun. Nyata mah kebarengan deui jeung urang hayu ngilu. Bari kieu berat euy. Pangomongkeun ka RW sakalian urang era. Jadinya nu hayang pindah aing nu kudu ngomongna atuh kumaha. Bae atuh berat kitu bebarengan pindahna bareng. Kok urang alasanna kumaha ka RW? Piraku orang rek alasan meureun we. Urang sieun we borangan. Kitu nya. Era anjir. Ya ulah ngomong gitu ka RW mah pokona mah hayang pindah we lah pokona mah intina mah urang lah aing ngomong atuh. daek ngomong daek. Ke urang ngomong. Oh sok kitu mah Pindah ka poe naon atuh di dinya? urang teh pindah ka beurang. Anjing. Diomongan dia aki-aki ya anjir. Ya lain ngarona anjir ka beurang mah. Lain ngarona ka beurang mah ngaranna disebutna. Panya aing anjir rek pindah ka poe naon ieu. Aki-aki pi omongeun anjir. Sudi anjir ngomongna ka si RW. Di dinya we pindah ka beurang itu lah. Parah anjir ya aki-aki rempag.